lagu ngalengis. Aya hareueus bojong yen ngalengis teh eta teh di kisah nyata leres. Wah, nyata pisan eta. Kedua kalina abi teh deon tuh. Papiraksan itu. Papirak teh. Nya, Menang. Oh, pantesan ku abi disisik tadinya. Siga dodo. Lanjut sih eta anu matak dari teh lanjut teh. Oh, eta benernya apa tuh caritana benten tiga kali gitu. Kesal mah kesal kalau abi teh lanjut Lanjut teh ya. Kesel mah kesel. Halo guys, Wilujeng Sumping di Sarip Dewan Channel. Alhamdulillahnya. Gimana kabarnya guys? Apakah baik-baik saja? Tentu saja, kudu baik-baik saja. Mugia sadayana di cuaca anu nuju haring-haring ieu seueur anu pilek, seueur anu teu enak badan. Mugia sadayana cing aya dina kasehatan, oge cing aya dina kaberkahan dina kahirupanana. Alhamdulillah guys, dina denget ayeuna sim kuring bade ngobrol sareng salah sahiji pencipta lagu anu laguna teh nuju booming, nuju panas-panasna, nuju viral lah mun ceuk basa nama atau dina ieu nama FYP cenah guys gitu. Sepedas seueur teuing ya guys nya. Urang panggil wae aya Om Jack Udin guys. Tepuk tangan guys. Om sehat Om. Alhamdulillah. Iya. Salah sahiji pencipta lagu anu alhamdulillah laguna teh nuju booming guys. Aya Om Jack Udin. Om kumaha kabarna Om? Alhamdulillah saya. Saudara sehat? Alhamdulillah Sehat. Tadi kan ke motor tadi, ke motor. Nya kada motor. Tapi ya. Pembicaraan apa tapi kada motor. Nah guys, alhamdulillah Om Jack Udin ieu teh salah sahiji pencipta lagu anu nuju booming. Di antawisna aya lagu anu ieu teh ayeuna teh aya ngalengis guys. Ngalengis. Alhamdulillah dipopulerkeun teh ku saha? Ku Abil Jatika. Padahal ieu teh lagu teh tos kapungkur pisan nya. Wah, tebih pisan malah ieu teh tos 8 tahun. 8 tahun. Mun. Wah, kawitna dicandakeun ku saha? Ku aya rencangan eta teh. Rencangan. Pada terang sadayana insyaallah lah. Kakak Ucil. Oh. Kakak Ucil. Kakak Ucil. Anjeunna awal unia nyanyikan lagu ieu gitu. Oh. Om kumaha ya kesibukan sehari-hari Om? Ya sehari-hari mah kieu we teu aya kumaha nya istilahna. Kan cuman nya abi mah da nya ngadamel lagu oge teh nya setiap hari ngadamel. Nah cuman anggar kegiatan mah damel we sehari-hari. Damel. Saya aya we damel gitu kieu. Ieu sim kuring kena jeung Om Jack ieu teh ngawitan tapi alhamdulillah anjeunna. Ieu pisan guys, mun dibilang lucu mah lucu guys, pokona mah the best pokona. Nya cek betul ge lagu sedih cenah. Lagu sedih. Ibu benggetan lucu. Nya cek batas. Padahal teh kitunya jeung namanya. Ya hatena mah. Kumaha we laguna gitu. Sebelum kalau inti guys, orang flashback lah ke Pengker sekisaran dari Om Jack teh emang pelaku seni tarik suara atau emang sok tulis gitulah cek bahasa. Ya intina mah awal namanya kacana ke seni sih. Kacana ke seni. Nyamun. Aya terah di tieuna. Pami di wagi mah beng da kaungku paling diraka. Ya diraka mah dina Jaipongan tuh. Oh Jaipongan. Nya kamang cuman aya di lingkungan abi teh seniman gitulah. Nya teu itu tengah leungit aya guru abi gitu nu abi duwe katerangkan seni teh gitu. Aya almarhum Pak Nindik. Oh Pak Nindik. Pak Nindik Henrik mun. Ieuna Arusdinya. Nya mun Akina Arusti. Oh Akina. Nya mun. Kita nabi lah istilahna ka canakeun mode kulus di geus aya katang pangita sadayana ge nya. Besti eta teh. Besti geus aya ge cakat abi geus aya kok. Ah. Duit ka mono kok cakat. Ya ieu karena abi kacanakeun jiwa seniman dina eta sih. Jadi di mama atau bapak mah aya emang daya jadi pengaruh lingkungan emang doh enggak seni kok terapi mah alhamdulillah. Panti pengurus ge amal Asep Daso di ditu. Umi teh caket oh. Dugi ka almarhum Pak Jirasona kan dugi ka di kue bener tuh kan sami. Oh. Bisa oge sami. Nah, gitu guys, ternyata
objek teh kanu seni teh ternyata pengaruh lingkungan oke nya kecanakeun alhamdulillah. Terciptalah Tah eta terciptalah alhamdulillah aya lagu ngaleungis. aya hareueus bojong yen ngaleungis teh eta teh di kisah nyata leres. Wah nyata pisan eta sanes bohong sanes eta matak abdi teh aneh itu lagu tiasa kieu lagu teh nya. Nya. Nya intina mah lagu teh awalna teh kieu nya abdi teh nya ieu mah supados teu kabuka teuing nya. Nya, nya. Cuma sakedik ku abdi caritakeun nya. Tah kumaha? Abdi teh awalna teh nya papirak sang istrinya. Oh papira. Nya itu dina lagu kita pandai tentang istri kan. Nya. Papirak na istri teh, jeung istri teh kitu sia. Tos sataun abi papirak teh. Tahun. Tapi teh istilah kacara keseni teh tadi nya Nya. nyobian ada mah lagu Anu lagu. tentang carita eta nulis heula abi teh nyaita Nulis. nya carita abi teh nulis abi teh nyatet gitu. Tah abi teh kauningan kan kacara keseni teh tadi nya Nya. dinadaan ku abi teh. Ada. Nah rada teh abi teh asa cepet kieu ada mah teh gitu. Ku hate teh main Nya, lumayan pasti main hate, Nya, tah pasti. eta. Alhamdulillah kadamukeun ku abi tah rencangan ka kaucil teh. Abi teh nya nemongkeun istilahna Nya. sapersa anjeunna ngadangkeun anjeunna tah ku anjeunna direkam intina mah kitu. Pas direkam eta pas janten teh cenah naon teh tos senengeun eta teh. Terus ada senengan. Soalna dina laguna nya kata-katana sauna teh cenah saun pendengar gitu. Nah jolkeun kanu hate cenah. Nya. Eta awalna teh. Sareng Tah nu janten anak teh ieu abi mah. kumaha? Teh pas awal ngadamel lagu eta teh pas entos jeung istri teh Nya. jarak 12 tahunan lah. Lagu teh lumayan nya ada sepi lah teh deui itu teuing ku abi teh nya teu sering ngidangukeun teuing. Pas ka 12 tahun abi papirak deui lagu rame. Lagu rame. Rame lagu teh alhamdulillah jol pirang kita Kita loh. ka papirak anu ka Dua ieu teh. dua. Pas kadua ieu teh tah kajantenan gitu. Kajantenan. Lagu teh jol pirang ada pirakeun nah Dua. aja teh. Nya ku aya teh pas pisan waktuna gitu. Mohon. Tah eta abi nu janten aya teh dina lagu teh eta. Mohon. Berarti lagu mah leresnya ya misteri kumaha lah. Nya saur nu sanes mah gitu nya. Tapi sebelum ngaleungis ieu Om tos ngadamel lagu deui. Tos ngadamel lagu saat Alhamdulillah malahan abi selama papirak sang istri teh lagu teh kadang-kadang inspirasi teh di eta we. Oh. Nya kadang-kadang logika sabaraha lagu abi ngadamel tentang lagu eta nah logika dinya we lagu teh gitu. Mata kali abi ngadamel lagu nu heuleuy gitu. Nya. Pas terus teu menonjol teh gadinya ngadamel lagu heuleuy gitu. Cuma tacan payu lo heuleuy. Oh. Tacan nembe siap-siap ya gitu. Intina mah lagu sedih sih padosnya netizen ngeresna kitu dah. Nya. Setiap nu itu teh kadang-kadang ngeresna kitu, lagu teh nah sedih-sedih teuing gitu. Danya ku kisah nyata teh tadi. Ternyata di lagu ngaleungis teh bukan sekedar lagunya Om nya. Mohon. Ternyata ada kisah yang begitu mendalam gitu. Mendalam banget malah. Terusna Aduh, nya gitu. meureun papira Tah eta. karena hal eta mah Nya eta mah nya pribadi. pribadi. Terus kedahana kitu eta mah banyak. Terus disalahkeun abi geus intina mah kedahana nya. Saat tos ngaleungis teh aya lagu mana Om nu nuju naik? Nya alhamdulillah eta ge neme-neme lah. Mana janji anjeun. Tah eta kan alhamdulillah. Setia. Mana abi teh eta teh. Bakal eta naik teh. Sedangkan abi teh malahan efeknya kana naik tuh meunya lagi sih. Tapi eta teh mun satema gitu. Satema eta mun tentang anjeunna keneh. Oh. Tentang anjeunna keneh Jadi eta. ada seorang objek anu dijadikan sebuah karya. Ngomong teh eta. Nah aku ABG aneh gitu ngadamel lagu teh. Setiap nu kaangge teh tentang anjeunna wae gitu. Kadang-kadang nya lagu mah kitu nya hai hate main mah gitu. Lagu ge ngiringi mah hat sae gitu. Enak. Emang Om tos sabaraha punten ya karena pribadi ya. Nuhun. Emang tos sabaraha tahun Om istilah nama tos berumah tangga. Atos karena 17 tahun lah. 17 tahun. Oh. Berarti tos gaduh murang kali sama. Abi malah kali 3 malah. Tilu. 3 alhamdulillah. Aya nu ageng atuh berarti Aya nu ageng Pangageungna? pangageungna umur 10 tahunan. 10 tahun. Dan ageng Di masuk SD SMP. SD masih kena SD. SD. Nah, Om kapayuna kumaha ya Om ya? Nya indin ya abi teh bade rencana deui ngagarap deui. Ngagarap deui kanggo ieu nya aya manajemen di abi oge gitu. Oh. Ya bisa daya gitu. Pandai oge lebat oke jeung kowe diajakan pandai. Panapi-api we. Tapi nah. Pandai oge diajakan sami. Nya. Sarangan deui nya istilahna.
Nah guys gitu ternyata Ngaleungis teh sebuah lagu yang diciptakan dengan begitu dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam. Pokoknya mah kisah nyata Om Jack anu mungkin tidak bisa diguar sadaya nanya Om Jack eta mah ranah pribadi karena eta mah hubunganna ka nya lah ngertos sadayana sadayana ngertos lah istilah tah kapayuna urang teh bakal ngajieun lain kole batunya kerjasama istilah manajemen nya sanes duaan wae ieu nya aya atuh aya personil aya 3 deui personil teh aya masih banyaknya ngan mung nu dongkap mung tiluan nya tiluan karena aya kesibukan masing-masing kolot aja deui kolot aja deui aya Mang Ajep aduh ieu kolot pisan ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gimana Om pada di mana di paling dia we. Atuh kayak ngobrol teh ka di banyak ya wan sebagai kosong di tengah ya Itu kabarnya salah rehat. Alhamdulillah Om aduh Iya, alhamdulillah sehat. guys Om Ajep teh nyata salah sahiji pelaku seni oge nya Omnya Diajar. ya seniman gitu ya seniman Diajar. Om mah kanu ieu nya nu tarompetnya seni Bandung Menurut namanya ngaulangan pemajikan gitu. pokoknya mau datang kalau Kesenian. balik Manawi. Manawi. tah kayak makanya garapan lagu iya. tentang kehidupan manusiawinya Sama poenya. boy itu Manawi Setelah lagu Ngaleungis guys dengan kisahnya yang ini orang ke Om Ajep pula Om tuh sabaraha tahun sih berkecimplung di dunia seni itu? Oh, aing ngabolang mah alhamdulillah di lulusan SMP. Waduh, tuh. Om kelahiran tahun sabaraha? Meureun eta mah teh katinggal dina waktu aja kriut. mudanya ketinggalan Evan kamari. Izin mun kitu mah milih bisa teh percantan urang sok tebak-tebak lah nya. Tebak-tebak. Gitu bagi sadaya. Guys komen kira-kira Om Ajep Yuswana sabaraha tahun? Komen di bawah. Perkiraan paling 15 tahun. terang masih kan terang aja Di SMP Om, eta teh tos langsung kanu gitar gitu. Itu penonton. Penonton lah. Memanggul naon we ngabantuan meresan Iya. kabel nya. oh nya Orang teh biasa nih Kealaman sampai biung urang teh da resep teh mimiti awal resep hobi lain kadang dulu ti pertama mah dia Kenapa? semangsa yang hardcore kari itu kan biasa Atuh kenana benten teh luhurannya. Wah, masuk lebih. kata gitu oh ningan orang teh Berarti kan tos gaduh band. ai ben kapret mah baheula itu beda beda lagi tagonian Tagonian. oh gitu benten ya Benten. alhamdulillah benten aduh nya kitu ti paling teh lah cerita namungan beda nanti terus berlanjut ajarannya waktunya saya keluar atau kumaha diajakan we gitu Iya. coba cenah genre tinu lain cenah keluar ti zona nyaman gitu Tong dinu ieu wae. da urang teh orang Sunda ngukur cenah naon cenah karena naon cenah orang anu umum di urang Iya. ternyata teh hese nih kan sarua we emang gitu itu ya. awalnya Aya da teh bisa we tuh tapi kulekeun ku tekun mah insyaallah segala bisa maksakeun enak tak jadi anak lihai Enak tehnya gitu, kan caprot kan ragukan. Kasbon lihat. Ragukan ya umur umurnya kan. Emang sebelum Om kanu ieu teh kanu dunia seni teh emang tos di kapungkurna tos etara atau kacanakeun usaha gitu. Ai kata ramah aya sih di buyut kan ya resep kana seni calunggar itu. Oh, calung. berarti ngomong calung ka itu nya terus ayeuna anu Kan orang teh ada kadang anak-anak masuk barantan kahayang ka resepnya. Nya. Eta nu jadi perubahan teh. Oh, jadi janten aya terah calung, Oma memilih kanu dunia ieu Nya sami kana seni eta sih, Sami. tapi ngan beda genre ya beda-beda gitu. Berarti masuk di keluar SMP teh tos ngiringan lah gitu, tos berbaur. berbaur seni Nah, masuklah jadi gitaris. Ya biasa selalu di teh ningan Selalu diajar, di- selalu diajar. Aduh, kan baik nya kumaha. yang penting main abeuh Kali can kado ieu ningan orang teh nya orang. Aya moyong gentawas kitunya orang teh. ya nanti malu lios Gentosna itu gentosna. Ya biasa. Permainan alami. cet Anu tina plastik gitu kayu wae. Ah.
dugi ka ayeuna Om masih lanjut ya. Alhamdulillah masih kena aya nomor canten pangintennya orang teh. Nuhun. Pipi warang mah aya gitu kan. Alhamdulillah oge gitu orang teh. Kemarin datang kemarin meureun. Sedukung kata-kata. Terus rezeki namanya dan itu rezeki oke sami kan ngasil teh nya. Nya beres-beres. Jeung alhamdulillah tadi pada sehat meureunnya orang teh. Oh. Masih kena mampu gitu. Dina seni mah kaos ku abi mah nya dina hobi heula sih. Ya. Abi ke Nya hobi. kudu sepeula. Terus sepelah abi ke hobi. Ya kecana ai soal langkung namanya eta mah nya terus kerahna we nya itu. Ya. Dan Om Ajep teh ligina mah ti Garut. Asli nama. Pasti Garut. Asli mah Garut. Tapi ngali ka sayati somena. suka mainan. Oh, pantesan ku abi di sisi tadinya siga rodo. Legit sih eta anu matak dari teh legit teh. Oh, eta benernya apa tuh caitana benten 3 mayu gitu. Kesal mah kesal kalau kita legit Legit tuh ya. Kesel mah kesel. Kesal ngan salah legit tuh bingung dah. Meureun urang teh berbagi Ya, manual teh. manual teh. Gitu hari jengkolan teh. Ya, tapi cara kan kalau tuh. Orang lajeng deui nya durasi Ya, rada ieu rada dipercepat lah, urang gitu percepat kan. lah. Ayeuna urang teh kudu proyekan panginten bade ngadamel manajemen Ya. tawa studio kerjasama panginten sareng studio mana Om? Studio 22 anu di aranjaran ku Enda. Nda nami ieu nama Nda Satrianya. Nya. Oh, Kalau ieu baju hitam sana. Sana Satria Sampai itu mau kawato satu Oh, pemimpin. jual tereng-tereng itu ini. Mulai ya begal atau Jual wake up saya tuh setiap baja hitam. Ya. Setiap baja putih kena bunyi. Ya, Ini semua balik ke ya harus mereka. usum dari tayang deui namanya tayangna ke studio musik gitu wah mungkin. Alhamdulillah. Udah sejauh mana ya Om proyekan Om? Alhamdulillah lagi berjalan. Ya lagu kahiji lagu kedua lagi berjalan ya kedap dege bade ya tayang lah ya. Launching lah. Insyaallah panginten bulan Agustusan insyaallah. bulan Agustus launching. Ya berkat orang teh Jakudin oge Ya, anu kita ngalengis pagda pisan amang teh kitu diangkannya Pan BOG kurang teh alhamdulillah. Namanya oge pan ngobrol ngobrol Karena tentang mah dibayar. Ya tiga singgolan teh lah. Dari bae. Ini nama iya mah ada kalasan ini nama Oh, kalasan kalasan. alhamdulillah Deon sebagai penyanyi aya nu ngagitan aya nya abis selaku ngedamel laguna aya gitu Aya. alhamdulillah Alhamdulillah. mengarang jalan aya Ya, alhamdulillah aya nu ngawadahan lah sih. nya muhun anda tempat alhamdulillah Pokoknya mah panginten aya beberapa lagu panginten kangge launching nang ke di bulan Agustus Ya insyaallah. insyaallah mudah-mudahan. Pokoknya mah nantikan guys, kita bertiga bakal ada di studio Studio 22 channel. Nah, guys. Jadi siapa yang pada nyanyi teh Panginten Talan mah seueur. Jalan mas ngan panginten kangge bulan Agustus mah persiapan aya Hidap. Deon Iya, dapat singkat iya tajung udah parah. ya Malu-malu jing, kucing. ya iskia Aya Hizkia. alhamdulillah acara kengko abi anjeunna teh sebenarnya pemain band teh Eta teh pop asli nama duka kumanya kacana kengko abi menggawe jeung abi sebenarnya kacanakeun ini kan Awana mah tong kacanakeun. awalnya mantap alhamdulillah ulah nepi ka ngalengis pokokna. usus abi atau khusus Nah, aya nu kesan ayeuna balik deui ka nu ngalengis Om Ajep sebagai seniman kumaha saat ngadangu ngalengis kumaha tah ekspresina. Ekspresi mah awal namanya orang teh lain kana masalah heri kami teh mah. Ya lagu teh simpel ya. Gampang dimudah dimengerti, diulik ku pemain atau ku penyanyi oge nya teu lirikna sakedik di kan eta nu dicari teh nama anu gampang mudah dimengerti dicarna Iya. diturutan eta. Ieu mah maka lumayan gitu kan. Mohon. Gitu ngan kulantaran mungkin dibawakan anakku entos ya melejit. ya alhamdulillah Ya tereh lah gitu kan. Mohon. Ya ke urang mah nya pasti ngan cuman lama doang teu naon oge kumaha milik tetap sih eta kadang-kadang ada lagu mendingannya bahwa ieu anu bakal ieu ternyata lain ningan tanya ternyata ieu bakal lain gitu Nya, kan nya, cek urang ngeuna baru itu batu bantu nya gitu Hokinya. Nah, biasa tak abi oke pan awalnya gitu menawi abi teh lagu nu mana teh
mana janji anjeun setiap mana eta bina eta iya. bakal bakal nya eta. itu soalnya awal ge ku anu abi jadi kate nu dijanjikeun teh lagu eta dan cuman nya ada sakedahna mah nya Ya, to sisina nama mun hokina eta lagu eta nya lagu eta Bahkan kan lagu Ngalengis 9 tahun yang lalu kan. 9 tahun yang lalu eta lagu mah kitu oh banyak. selama bisa nonton Nah, mengenai liriknya kumaha Om? Liriknya eta mah siga nama mewakili perasaan anu pencipta siga namanya. Iya, namanya. Soalnya mah Jadi- kadinya nyarentengna teh gitu. Eta galgana Karasana bedanya. siga nama eta mah wah ruksak. Mudah-mudahan aya gentos najang. amin nya beta aduh Nah, begitu sakitu heula nya guys, hatur nuhun tos mantengin Salib Dewan Channel. Alhamdulillah Om Jack Udin, hatur nuhun Om Ajep Eh, hatur sami-sami, nuhun cing sarangan sadayana. amin Ya amin. Tong hilap non antosan di Studio 2 channel. Ah. Studio 22 channel bakal launching abi bakal aya di ditu. Mungkin lepatan namina teh Ajeb Studio Channel. Ajep Studio channel. dina channel namanya Ah. Oh, yes. Ajeb Studio Channel, betul lepat mah gitu. tapi abi lebat manajemen studio 2 nya Iya. Ya, Kita kita studio nama gitu kan. Kunaon pentingan terus hatur nuhun ka sadayana mugi sadayana mugi kesehatan dina kalancaran Amin. mugi aya dina kaberkahan sadayana. Amin. Hatur nuhun sadayana Om Jack. Siap, Hatur siap, nuhun Om siap, Jack siap. hatur nuhun. Urang tutup doa robana tina pitunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe aja ya. Nah, siap kedah Dukungannya supportnya biar kita lebih semangat berkarya ya. Bye bye. Terima kasih Indonesia